Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kepada wargi sadaya. Kemugia pangeran tumetep nang tayungan karuhun tarumetep malarengan sadayana dulur anu di lembur balayana di kota. Inilah sararehat baragja milik munus turahayu bagja pinanggih Gusti Allah taala amin. Ya ayeuna urang teuing keur di leuweung mana. Jadi urang ngajadwalkeun isukan bae pulangna heuh. Soalna lamun pulang ayeuna mah geus teu kadeuleum jalan, bener mau kadeuleum jalan da poe. Berarti urang pulangna isukan bae nungguan panon poe caang tah jeung balad-balad Kurawa jeung konco-konco. Dan salamet mah biasana kameramen bae. Kameramen salamet bae lain. Salamet bae kameramen mah. Nah, jadi urang ayeuna ngeureunnan heula di dieu. Urang ngopi heula. Saencan aya angin gede sancan bisi hujan orang nyiap-nyiapkeun hadi dari oke bro nya lagi tuturkeun karena perleuweungan geus dan ayeuna mah ngopi heula ya di dieu ye da soalna perjalanan masih keneh jauh urang teuing di Pulau Sumatera teuing di Bangladesh gitu urang nya naon ngaranna teh kan wayah kieu mah beuteung kokoroncongan nya ayeuna mah ngopi ieu ngopi jeung ngabubuy boled boled lah boled Cilembu mun aya di lembur batur mah ayana di Karang Kemulian Cilembu bae di lembur si mama jauh ieu neanganna buset dah jadi kitu nya barudak ulah sok ngaheureukeun leuweung lain zaman ngahareikeun leuweung teh eta teh suul adab. Nah suul adab da kan dahareun ge urang ti mana lamun teu ti leuweung sawah pasti deukeut leuweung boleh ti leuweung segala unsur tina kopi bae kopi tangkalna aya di leuweung caina sirahna aya di leuweung gulana tiwu aya di leuweung jadi ulah sok mangpalikeun kana leuweung jaga leuweung urang rawat leuweung urang lamun teu ku urang kusaha ayeuna Jawa Barat krisis anu ngaranna leuweung loba dibabad-babad bari teu tanggung jawab kitu nya tuh ayeuna mah keur nungguan heula cai asak rek ngopi deui nya pokona pesen omat nya kade jaga leuweung lamun teu budak ngora kusaha deui kitu di leuweung mah nya teangan-teangan cai barudak teangan hese menang di dieu mah itu nih nama geus kumaha brehna bae sare di mana bae leuweung malah oke bro buka danas di leuweung mah eta boy karena nah urang mudah-mudahan nanti bisa alamat geus harata handahareun harata handahareun urang mamu diluhur tegan diluhur malah hadisu dieu nya jalan pulang ayeuna jam 1.00 sampai ke tujuan pokoknya masih pajang lembur pas bisa ke tag video nah ya pas ada tuan boleh jadi begitunya orang sebar para Kurawa di dieu ulah
Kapal api orang mentemu ke kapal api meren mau bisa iya mau bisa cicing heula jadi terus belempang meren aduh yang tadi di perjalanan masih jauh. Tah. Masih ada di lubung geledegan kita akan makan bolen nonton apa bolen Cilembu betul mau bolen Cilembu ini aja di daerah Cilembu nama sih daerah Mama. Jadi kitunya ulah yo dangukeun ka para dulur-dulur sadayana jadi di leuweung mah ngan saukur samania urang kudu handap asor di leuweung aya nu disebutkeun leuweung teh nyaeta leuweung pangeugeuh. Anu disebutkeun leuweung pangeugeuh teh naon? Tah leuweung teh pasti aya sebuah sumber kahirupan anu mepelingan ke urang sorangan sadaya. Jadi mepelingan teh kumaha urang kabeh ge unsur ti leuweung pare cai kopi bolen sareng sajabina eta pasti ti leuweung. Lamun leuweung abis sawah abis ku PT-PT ku sagala rupa tek-tek bengek dijadikeun sagala rupa tek-tek bengek jadi abis jadi weh sagala rupa naek sagala rupa mararahal da kusabab geus arareueuh. Leuweung nang geus dipalunggaran, leuweung nang geus dikomersilkeun, leuweung nang geus dikeruk, leuweung nang geus dijadikeun proyek-proyek pribadi hembul. Tah kitu ulah kitu teh. Mata kadoja engke di hareupna ulah mikirkeun di restorangan tapi urang teh bakal aya boga anak jeung turunanana kahandapna. Rek kumaha lamun anak turunan urang teu manggih leuweung, teu manggih sumber kahirupan hese cai cicing di lembur sorangan tapi cai kudu mayar. Bisi kitu wae na geus loba cai kudu mayar teh. Nah zaman baheula mah teu kudu mayar. Ayeuna mah pare ti mimiti melak nepi ka anggeusna, ti mimiti melak nepi ka panena. Panggih 4 bulan 5 bulan teh. Lah ayeuna mah jadi tereh bisa 2 bulan setengah, bahkan aya nu 2 bulan tapi da teu pendak deui jeung panen ti mimiti melak teh da kusabab aya anu salah naon coba anu salahna kudu da mah ditelaah tapi dikanekes di Baduy eta 6 bulan sakali anu ngaranna tatanen teh popelakan teh dina pare ti mimiti melak nepi ka panen eta pajeung bahkan leuwihan aya di leuit lembungna teh bisa mencapai 100 tahun ke hareup si leuweung eta teh atawa si pare eta teh. Tah kudu bisa kitu da urang mah gedeung-gedeung disemprot make kimia hayang ngarah tereh geus rupa batu sih
itu tak ada kejadian alam tadi. Ayo batu bola yuk. Iya batu. Panas. Puncar kabeh teh. Gitu nya. Ledak. Di kota nunu kieu bebeledagan. Apa tuh video Bapak Deddy Mulyadi anu teh Luar tina. Aya antara ada pergesekan angin jeung tai. Itu nyaho. Nyawa. gerakan gravitasi. Aduh. Sing langit panggung. Bangun aja leungit. Masak Kamu jeruk banyak. cok. Ulah kak. Enggak. Sok sok. Iya. Wah, season ayeuna yeuh bolen Cilembu, kita ngasaan bolen Cilembu nya. Yang tuh. Keur menikmati bolen Cilembu. Mantap. Ini rada agak pahit sih. Kulanas coba. Iya mah kulanas sih kan. Beli soal untuk lihat di arah lu. Iya. Apalan deh. Anjir geran aing kulanas. Ayo. Masih di leuweung geledegan nya urang sakieu we itu kayak di ieu nya para wargi sadaya pokokna mah kita jadi ieu barudaknya ayeuna urang rek nyangan jalan deui dek sabab sing penting teuing gitu. Kesing beki puting di leuweung keneh terpaksa urang ngecamp, terpaksa urang nendanya. Ayo hatur nuhun sadayana jaga leuweung mun teu ku urang kudu ora ku sadi. Hatur nuhun sampurasun.